Mitra Anu Mulia Wilujeng tepang dangu serang acara matuh dongeng enteng panggobrahmana Mangjaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nuka tunda carios nyambung judulna nyaeta Dodoja ngahontal bagja. Atuh para wargi sadaya atuh ye acara hatenapi dongeng judulna Dodoja ngahontal bagja teh karangan Ahmad Afandi Asgar. Ayeuna teh nincak bagian ka-32. Dongeng harita para wargi sadaya dadan keur nganyang kitu nya. Malah keur patarema dampalingeun sareng Nyimas Titin gitu para wargi. Barang sadar dadan ngenyang leungeunna beri rada ngabelehem. Ari Nyimas Titin tumungkul hayang nyumputkeun beungeut anu ngadak-ngadak semu bareureum-bareubeu. Era katohyan sasalaman bari silih rendatan kawantu menikeur nu di arep-arep teh dadan ngurunyung pisan. Gek diuk pahareup-hareup bari tungkul. Juragan Haji Pangsiun Surti, dua nonoman nu keur naon teh karasa siga nu keur era teh pedah ku manehna di hareupan. Jorojoy boga maksud dingalkeun dadan jeung Nyimas Titin paduduaan. Ngan samemehna Juragan Haji Pangsiun nanya heula. Iraha datang jang? Dinten kamari pasosonten Gan Haji tema dadan dangah sakiceup buru-buru tungku duit. Lantaran era jeung asa serap diteuteub ku Juragan Haji Pangsiun. Ari datang kamari. Ari ka dieu menika ka ayeuna geuning. Dinten kamari mah dongkap pada magrib Gan Haji. Ceuk dadan bari ngareret ka Nyimas Titin. Ambuing. Eta masih kena nyebutkan Haji. Ulah atuh. Suun abdi teh kedah nyebat kumaha atuh. Nah, teu bisa nurutan si Imas. Abang si Imas nyebutna ge ama atawa mamale? Saur Juragan Haji Pangsiun. Hade mah rada lingsem tema. Tema dadan rada pupurung utan. Dah, make jeung era sagala. Mun sabah we depan nyebut ama ge atuh dah. Kapan ama teh bapana si Imas? Ari si Imas teh saur Juragan Haji Pangsiun. Seperti nu ngahaja teu dikebatkeun gancang tuluy seuri bari ngareres ka Nyimas Titin anu kalah kabeuki tungkul nepi ka tungtung gadomeh antel kana hariku. Geus kitu mah para mitra dadan diberewani. Mamiti dangah pok momong teu weleh nemongkeun rasa ajrih ka Juragan Haji Pangsiun. Upami parantos kawidian panginten abdi teh bade nyebat ama we. Ama gitu ngigiran kitu teh apaan ti bareto oge jang dadan ceuk ama teh ulah sok nyebutkan Haji atawa Juragan Haji Pangsiun. Keun bae batur mah lamun jang dadan asa kurang apayus ya. Empek we ayeuna. Da aya Nyimas tuh. Itu buku ama teh rek nempoh heula balongnya. Majar penting cenah laukna bae aku sero cenah. Asa teu mustahil na sabaratus serona lauk sabalong nepi ka BAKBO naman mah. Pek nyajangnya lain dipengajatkeun ku ama ieu. Jeung omat ulah waka balik ye. Samemeh ama datangnya. Urang belum lauk geura sok nikmat ama mah jeung jang dadan. Ye, jang dadan ama mah lamu dahar jeung belum lauk. Kabeneran si Imas mah ku ama teh kapake. Aya jaena Imas? Saur Juragan Haji Pangsiun. Nyimas Titin kakerawanieun tanggah pok nemalan. Aya ama? Heueuh, keun atuh. Urang ngalah-ngalah laukna nya. Oh nya ai jang dadan. Saur Juragan Haji Pangsiun tuluy nangtung. Dadan ukur ngawaskeun waktu Juragan Haji Pangsiun turun ti imah. Terus init dimeninga gegag kawantu patuangan katawis para mitra asa langkung meneliang. Siga nu keur 7 bulan we atuh. Sajutna Juragan Haji Pangsiun turun pikeun sawatara jongjongan madadan jeung Nyimas Titin eueuh nu lemek, eueuh nu nyare. Tapi sabenerna ari dina hate mah galeco. Silih tanyakeun rasa nu geus ngancik ngamur bawisesa dina singgasana hate. Sajeroning keur pajauh bari ngadaguan tih wanci anu mustari geusan jatuh rami. Lantaran asa teu pararuguh kalah ngabartemu wae. Katurug-turug dadan geus hayang nanyakeun deui kumaha pikiran Nyimas Titin lamun geus lubar ida. Dadan dangah neuteup antep ka Nyimas Titin anu keur tungkul keneh pok momong. Sakawitna mah wengi kamari bade ka dieu teh Mas. Nah, geuning bete cios. Bilih eta pan sun bilih aya pitenah we sanes. Tetangtos kasaksean ku ama. Teu keng sotenan upami patepang di sisi kebon. Wangi-wangi kedah tepang di kebon atuh akang ngeroskeun panginten.
Jep jarempe tapi bari tuluy silih rinatan silih keletan. Sorot panon lir mentangkeun jam paring gaib anu tembus kana jantung, parat kana pangrasa, nyaliara di rasa nu awor antara haneut jeung geget. Nyeh dadan seuri bibir ipis ngawangun gondewa teh emut ngawangku imut siak beungeut Nyimas Titin semu beureum. Bet asa era harita adu hareupan paduduaan ceuk geurentes hatena. Nah bet asa era ayeuna mah padahal basa panggih di sisi kebon mah teu sing ngarasa era eta kitu. Pedah tali disaksian heula ku ama. Tapi teteh laboh dadan pon kitu deui Nyimas Titin siga nu teu baretaheun kudu lila-lila ngabaretem. Babaku nama dadan menigeus hayang gerapok nembrakeun maksud nu kasaluyuan ku kol. Heuleut sajongjongan ka karadadan ngomong deui. Saleresna mah sungun ngaraos kalintang ngaraos sonona kalembur teh akang teh ngabadantenkeun perkawis hubungan urang sungun sareng pun bapa ngaros bingah di anjeunna nguping wartos tuang rama sareng pun ua parantos tepang saurna teh. Iraha Kang Dadan? Nyimas Titin siga nu heran. Nah, teu acan nu ninga kitu. Teu acan. Tilu dinten nu kalangkung saurna teh. Tuang rama sumping karorompok, Mas. Disarengan ku pun bapa. Anjeunna amengan ka bumi pun ua. Teu hila panginten. Ka ieu ramana Kang Kosim. Sanes nuju dengan Wah Kobet teh kitu? Sungun. Teh tuang rama teh amengan ka bumina Wah Kobet. Ayo Wah Kobet teh nyamun pun ua eta teh. Malihan mah saur pun bapa teras ngabadankeun perkawis hubungan sareng rencana urang. Abi mana minguping ayeuna ti akang? Aya saena atuh akang dongkap teh nya sakantenan ngawartoskeun ka salira Imas. Cek dadan bari rumenghap barang nenyo jorelatna panon sorot panon Nyi Imas. Nyimas Titin lir bentang anu kurdu meling. Pugu para mitra ngaburilakna mata. Sugan mah mua bisa kapopohokeun nepi ka iraha baya oge. Da kitu para mitra dilakna mata mah mua bisa kapopohokeun komo. Dilakna mata anu nembus kana jantung kitu. Nembus kana jantung wah sugan mah. Mua matak deg-degan salalawasna atuh. Atuh cenah para mitra sadaya peuting kapi eling berang kapi cangcam lain bobohongan atuh. Salilana ngong aya dina kongkolak mata tingkole batu wae kitu. Lengket masket moal bisa dipisahkeun deui. Ode ieu dadan sareng Nyimas Titin. Kitu para wargi sadaya mangga urang teraskeun. Atuh harita sajongjongan mah ngadon ngabaretem, tapi ukur sajongjongan dadan geus pok di ngomong. Salajengna akang parantos nyangem ka pun bapa sumun perkawis hubungan sareng rencana urang teh Mas. Kumaha saur tuang rama teh? Rupina ari pun bapa mah gumantung ka diri urang Mas. Saurna teh upami urang hoyong ngawujudkeun cita-cita kantun ngemut-ngemut. Nah, saseepna idah atan nepi bade di heuleutan deui. Maksad? Kumaha maksad Kang Dadan teh? Ai maksudna kieu nya Mas. Upami teh mah saseepna idah akang atan nepi jurungan akang engadongkap. Ngadeheus ka tuang rama narosan anjeun pun bapa nyaluyuan. Nanging upami bade diheuleutan deui manaha sasasi hate nepi 2 sasi saurna teh. Langkung sae margi ninglarkeun cariosan jalmi nu sanes. Kahartos menten mah ceuk dadan tuluy tumanya. Teu acan kahartos ku abdi makan. Ceuk Nyimas Titin wani mencrong ka dadan. Dadan rada bingung ngagambarkeunana. Bingung ngajelaskeunana, bingung ngeceskeunana lantaran lamun diheuleutan deui bosa bulan atawa 2 bulan. Kurang-kurang nama bisa-bisa Nyimas Titin bakal salah paham. Tapi satekah pola ubasa nu basajan dadan ngeceskeun maksudna. Salira ge tangtos uninya. Kirang-kirang nama rengkak paripolah diri urang keteras pada nalingakeun. Pada nitenan kunusan cek paribasana naon-naon oge pasti janten carios. Biasa disebatkeun sabiwir hiji atuh mah. Lupi kumaha maksud akang teh? Ceuk Nyimas Titin bari ungeul. Mun saur salira upami rengkak paripolah diri urang. Katingana kudu sanes teu munasabah sokna nyaeta santeuna we. Nimulkeun fitnah.
maksud urang teh kieu teu mustahil ari kanggo anu sanes mah dianggapna kirang munasabah. Tanapi sok awon kasebatna pamijurungan akang dongkap mun sasaep idah. Saur anu sanes teh mapangiten meniengan narosan. Nanging upami parantos langkung sasasi atanapi 2 sasi, da seueur nu sanes oge, tandasna mah moal janten carios. Oh, kitu maksudna? Muhun maksud akang mah sanes sartosna bade naon teh supados aya dangka teh bade hartosna mah jalir yang sanes. Mung ieu mah nyegah da sapertos upami dijelaskeun mah. Jadi kena-kena lubar idah siga paisan langsung diga tewak ucing. Akang meni mau panerkeun abdi paisan akang kana ucing. Nyamun kitu maksudna mah. Janten ayeuna mah di pasian dangka heula waktos sasasi atuh 2 sasi. Kumaha kinunggitan Imas kartos? Ngartos Kang pami kitu mah. Kumaha numutkeun pangemut salira Imas teu kaabotan. Pami akang ngajurungan ngadeheus ka tuang rama sapertos langkung sasasi tina saep ida. Henteu mung eta we, ceuk Nyi Mas Titin teu kebat kalah ngarina. Naon Mas? Sok atuh sebatkeun enggal saurkeun. Mung salami ngantos sasasi ulah kabeng bat ya kudu di Bandung. Pokona malah aya paripaos, mi HP sisir jeung minyak kade ka ancloman leungeun. Piartosna? Mi HP pikir sareng niat kade kangsonan deungeun. Oh kitu. Aduh. Iwas ya kumaha lah terang mun kayan akang winten da akang mah teu pokona mah salami ieu pan terang ku anjeun sok sanaos Imas sarita kantos ngarang apa tos Kang tong dicarioskeun deui lah teu satu ngartos upami kitu mah. Tema Nyi Mas Titin tuluy imut ngagelenyu mungguh matak giung nuker gandrung liwung kapirang. Pamitra kaum dang dadan radang ngisen. Bari rek nyiwit leungeun Nyi Mas Titin orok kayarana beng serat anu geulis rancunit teh meni ngoreja. Bari murungkut samalah rada jumerit ngan dadan apa sanajan jerit ge tapi jerit ogoan. Ulah kitu ngadanah bili katingal ku ama. Upami teu katingal mah kersanya. Alim ah. Upami dipaksa. Yeay, rehe geuning ah. Cek Nyi Mas Titin bari siga nu merean. Nyebut rehe deui nu merean lain terasa daya. Dadan geus rek nangtung hayang jadi ngareneng jeung Nyi Mas Titin tapi kaget lain memeueusan. Karek jung kaburu kadenge. Amade maswanten juragan Haji Pangsiun ngageroan Nyi Bocih ti buruan. Cih, enji. Kadieu euy mawa emer. Ieu kami meunang lauk ieu keur beuleumeun. Buru-buru Cih. Bising ieu, bising ku sero. Saur juragan Haji Pangsiun ngalohongan Nyi Bocih nu norojol bari ngajingjing emer. Asaku kabeneran waktu juragan Haji Pangsiun nyebutkeun bisi ku sero mangkaning sar sorana bedas. Aki eod bareng reka masjid. Kawan tugas setereh salat lohor jo randeg we aki eod teh ngarandeg. Beungeut meuni geunteul eukeur mah eukeur pakulitan rada hideung. Katurug-jurug jo nafsu da samarukna juragan Haji Pangsiun sinireus hampir ka maneh. Nyel. Angen hati ai aki eod ngadak-ngadak seueul. Keheul ngadenge caritaan juragan Haji Pangsiun. Samarukna ditujukeun ka manehna. Aki eod tuluy kutuk gendeng ngan teu wanieun bedas da sieun. Ye, jelema naon cenah. Kaing nepi ka nyebutkeun sero sia. Lamun rek urut minuan tuna sero mah sia. Geus moyan tuh. Eta kitu beda aing nya ka si receh. Padahal lamun urang mah nafsi-nafsi we sia da aing duda si receh rana. Mata kaya riributan bari nage. Cek Jaki eod. Geus rek ungah ka masjid kelah kutuk gendeng. Demi juragan Haji Pangsiun kawantu ngagentraan Nyi Bocih bari rarat-reret. Tarangna kerung ningal aki eod katemong camrut bari gegereyeman. Kumargi ngaros hemeng aki eod da terus digeroan. Eod, kadieu lah euy. Aki eod ngorejat kaget nyangka basa manehna keur kutuk gendeng kadangueun ku juragan Haji Pangsiun. Tapi daek teu daek aki eod kapaksa nyampeurkeun. Barang serog buru-buru tumanya rada pupurungkutan. Lain pedah ngarasa ajrih tapi asaku geus gantawang we. Juragan Haji Pangsiun nyeukseun ka manehna. Padi aya pikir saeuy naon sun? Kunanya haon ari maneh eod? Kuyanya tun da teu kunanya haon abdi magan haji. Eta geuning si laing rek ka masjid bari camarut kitu euy. Aya asup ka masjid ulah camarut sia kudu bunga.
Saur juragan Haji Pangsiun soca netep seukeut kana budina Aki Eod anu jolnya. Ningang di Aki Eod saumur terabeakeun ekol. Buru-buru nemalan bari ngaragap gadona para mitra. Dasar Aki Eod teh atuh. Tara eleh aka jengkol aya usumna ieu ekol mah irah wae cenah kitu. Ieu nu mawi gan haji sun nuju nyeri waos nu abdi teh. Oh, Paruk si lain nyeri hondo euy. Geus ubaran. saur juragan Haji Pangsiun bari nyepeng baju menia persis sapelebah sakuna pisan. Aki Eod nu talina camerut ngadak-ngadak marah mai samaruk nama juragan Haji Pangsiun. Hari teteh ngodok saku, rek mere duit keur ubah ieu ngubaran huntu. Atuh gancang pisan Aki Eod nemalan. Samalah huntu teu naon-naon ge buru-buru pupuringisan, malar dipercaya ku juragan Haji Pangsiun. Aduh. Nu mawi dacan kamu jeung dilanongan sun eta. Manyawi teh sun Kang Ome seranong na cegah dusun abdi teh ki juragan haji. Pokna bari hahahe. Eod. Si laing mah sagarupa teh sok hayang nurutan urang kota wae. Ubar huntu mah kudu meuli gerajung atuh ngarius daun gedang deui. Ubarkeun sakedeung ge cager. Dan haji saur Aki Eod sidikeun hanyelueun lantaran kalah dititah ngubaran huntu ku daun gedang. Atuh harita langsung balem. Jeung nyana harita Aki Eod camerut lantaran keheuleun samalah hatena ngagerentos kieu. Maniku Humayuana keretagan haji. Tadi kaing nyebutkeun sero ayeuna sugan jerek mere duit. Anas aing ngakon-akon jadi huntu sia soreng ngaragap saku teh. Ukur gagaro ih dasar hidup aing mah numuk di suwe we. Salah. Dina waktu para mitra sadaya harita teh teu lobat catur atuh Aki Eod mah asup ka masjid. Waktu nungguan si bocih juragan Haji Pangsiun nanya ka Aki Eod. Keon ulah wakasup. Bade aya naon sunan juragan haji? Hari tadi si laing rek unggah ka masjid bari gagarayeman teh maca surat naon tadi? Hehehe, cun timul-timul we gan haji. Cun alhum antasalam gitu. Oh, syukur atuh. Eod, jeung nyana euy, ibadah teh kudu bener-bener ame katarima. Teu bisa mah maca surat Ikhlas ge. Gede ganjaranna euy. Saur juragan Haji Pangsiun. Margi anjeunna teh teu nyangki gegereyeman soteh Aki Eod mah da keur kutuk geneng. Para wargi sadaya nepi ka prak-prakan salat lohor Aki Eod tuluy camerut. Salat ukur sajorelat siga nu keur diudag-udag ku jelema nu ngahutangkeun. Atuh para wargi sadaya jerut turun ngareret heula ka bumi juragan Haji Pangsiun tuluy ngabeng beos. Samalah senal capit oge antuk nama dijingjing lantaran hayang buru-buru jauh di imahna juragan Haji Pangsiun. Para mitra sadaya, waktu juragan Haji Pangsiun ngariung deui ngilu ngariung deui. Dadan jadi teu bisa sabatai ngobrol paduduaan jeung Nyimas Titin. Tapi sok sanajan kitu dadan teu ngarasula asal geus kaseluyuan ku Nyimas Titin. Yen waktu nanyaan sabulan atawa 2 bulan sanggeus Nyimas Titin lubar ida. Demi juragan Haji Pangsiun sabada boga pikiran hayang ngajejeuhkeun dadan. Teu ka teu lila pok anjeunna cumarita kalayan daria. Ama teh pugu aya tanyakeun ka diri hidup teh jang dadan. Perkawis naon ama dadan tumanya. Kumaha di pagawean teh? Hidup ngarasa betah jeung aya harapan nepi kami bana perusahaan sorangan. Upami dugi ka ngaliduhan perusahaan mah teu kantos teu kasawang ama nanging perkawis gaji mah tiasa disebatkeun rada sakinten ama. Cek dadan rada ngabelehem lantaran era kudu nyebutkeun mahi sasoranganeun mah. Ngan juragan Haji Pangsiun saperti bisa neguh aya anu teu wani ditemrakeun ku dadan atuh pok ditumanya. Oh, tabe pun ama lain rek ngalelece hasil gawe hidup. Ngan unggah bulan narima gaji kira-kirana pimaheun lamun keur hirup duaan. Harita teh para mitra juragan Haji Pangsiun alek. Atuh puguh we ditaleki tuku calon mitoha ngabetem dadan kontan bari kalamas kelemes. Atuh para mitra latam letem jiga doma ele. Jauh tangi ai kudu geus kasawang gaji ti pabrik.
Barora mahi dipakai keduaan adalah kesorangan ge lamun teu maksakeun ngatur ngaluarkeun nama tara pangangguran ulin bari jajan jeung lalajo ka bioskop pamuhalan bisa ngeureutneun sok sanajan pangajina oge teu pati gede ningali dadan kalah ngabetem Juragan Haji Pangsiun lang beuki yakin pimienan tueun teh pangalana leutik ngan sabada mikir deui ngong Juragan Haji Pangsiun nemrakeun maksudna hayang ngajeujeulkeun ari sabenerna mah teh keur milu mikiran diri hidup duaan lamun geus rarabi jang dadan kitu oge ketang lamun kapikir ku hidup bakal bisa ngaronjatkeun penghasilan ari kira-kira di pabrik katoong bakal menang ronjatan mah nya mending tuluy-keun dikeureuyeun sabalikna lamun ti ayeuna kapikir moal menang ronjatan na teu leuwih hade lamun hidup ganti pacabakan ganti pausahaan upamana bae diajar dagang leutik-leutik wae mah saur Juragan Haji Pangsiun atuh para mitra di Barung neuteup ka dadan keur mah Mang Asmi tage sasat merebong bolongan diajar dagang teh kana dagang katurug-turug Juragan Haji Pangsiun nyarita kitu dadan gancang nemalan saleresna pun bapa ge kantos maparin bongbolongan sapertos anu ku mama disebatkeun sumuhun maksad teh upami abdi gentos pada melan anjeunna teh miwarang diajar dagang ka abdi teh mama ih geuning baca bapa dagang jeung Jang Asmita jeung Ki Asmita kumaha ceuk diri hidup saran tinu jadi kolot hidup usul tinu jadi kolot hidup teh kira-kira na kaharti sanes hayang eta ge mung teu kaemut we ti mana kanggo modalna tema dadan tuluy ngareret ka Nyi Mas Titin nu tita tadi teu lemek teu nyarek siga nu ningali atawa ngaregepkeun babala gonjangan antara bapana jeung calon pisalakinana nu katelah dadan ningali kaayaan kitu Juragan Haji Pangsiun katingali bunga gancang manehna nyusul caritaan kalayan daria kieu jang dadan ari sabenerna mah ama teh hayang ngajeujeulkeun hidup ngan ari sadadi nama bisi hidup betah digawe di pabrik jeung kaharti penghasilanana nu matak teu wani nyarita ti angalna ari ayeuna sigana teh hidup oge ari maksudna mah geus aya ngan bingung keur modalna meureun kitu meureun nya sumuhun ama tema dadan meni asa geus teu beungetan moal mati-mati ama nyarita kitu lamun teu ngilu tanggung jawab perkara modal mah ama ge bisa milu mikiran ngan balaka we dina ayana ge moal bisa gede susuganan atuh Asmita mere nginjem meureun lamun dihijikeun teh pangajina lumayan meureun atuh kaleresan abdi ge sakedik-kedik mah gaduh ama dina cengcelengan manawi tuh komo kitu pira aku sugan teu cukup keur modal ngamimitian mah ngareumeuy we ti mimiti urang mah ngarinyuh sagala rupa ge tinu leutik heula ulah jojol hayang gede ai jojol hayang gede dina ti gugrusna teh atawa ti kosewadna teh cilakan leuwih gede tapi lamun urang ti leutik heula kitu we kumaha urang nyieun dasar nyieun pondasi ulah jol hayang rangaek ulah hayang rangaek memetanukan tapi urang kudu sing kuat lah pondasi nyaeta diajar tinu leutik lamun urang geus bisa tinu leutik saeutik-eutik tamahan beuki gede beuki ngarekahan tak kitu maksud ama teh tah alus atuh lain-lain iraha atuh ai geus boga nu kitu mah hidup rek ka Bandung deui maksud mah dinten enjing ama tah atuh hayang nyaho lamun hidup keur sase neangan keur dadasarna jang dadan naon geuning disebutna teh jongkok lain sumuhun ama tema dadan bari unggul lamun hidup geus pancep geus ganti pakasabat heug geus aya jongkok buru-buru bebeja ka ama lantaran ti ayeuna kene ama rek neangan duit saur Juragan Haji Pangsiun tuluy ngareret kanu jadi anak Nyi Mas ari jang dadan geus dibeja dia jangan dahar teu acan ama tema Nyi Mas Titin bari ngarinat ka dadan maling-maling salebeting hate Juragan Haji Pangsiun ngarongkong harita teh tampekan wadah rokok nah atuh lain diajak dahar ka itu meureun sangu geus asak mana sinci saur Juragan Haji Pangsiun naroskeun Nyi Bocih para mitra sadaya anak celengkeung teh Nyi Bocih nemalan meuni nyelengkeung jeung lain ti dapur tapi ti patengahan ieu nun kan haji bade mibarang abdi nada sanes bah mane mah encih teu diwatawaran oge apan geus biasa ngalah sorangan deui
Kami mah ieu gerjang dadan geus asa. Parantos kan haji malih ti dinten kamari keneh geus asa. Ih, ari maneh enci? Nu asa kamari teh naon euy? Cai kan haji? Astagfirullahaladzim, ceuli teh sok saliwang wae manya enci. Kami mah nanyakeun sangu kejo geus asa. Oh, naroskeun sangu kan haji teh manawi teh abdi naroskeun cai teh manis anu dianggo nganggo eta teh sumuhun. Cek Nyi Boci bari seuri Nyi Kiki. Wani ngaheureyan kadunungan. Sia ngomong teh kemana karap ieu, monggo sia. Geura saya gikeun nyaur ieu. Yang dadan lapareun ci. Jung Nyi Mas, barengan ku hidup. Ama mah ieu teh meuni asa wareg keneh. Eta si Jasdi cara-cara bieu nawaran bubur meuni samangkuk gede. Saur juragan Haji Pangsiun mintonkeun ka bunga. Atuh nyaksian anu jadi anak anu marahmai pertanda keur meunang kabagjaan. Para wargi kaum dang sajroning dalahar rarasaan dadan mah manehna teh geus jadi salaki jeung Nyimas salakina Nyimas Titin. Si horeng Nyimas Titin ge teu beda, dadan geus asa jadi salakina. Atuh dalahar teh teu kaur am bari silih keletan silih rinatan. Rengse dalahar dadan bebeja harita rek bali. Nyimas Titin katemong sigan embung ditinggalkeun. Samalah barang inget dadan tadi bebeja isukan rek ka Bandung deui. Tumanya ku sora nu halon, ingis kadengieun ku juragan Haji Pangsiun. Bade dinten enjing ka Bandung nate Kang? Muhun, tema dadan teu leuwih ti sakecap. Menimung sadinten geuninnya, pan gedah didamel atuh da Mas. Kade atunya cek Nyimas Titin bari ngarinatan. Naon kade teh Mas? Dadan heraneun. Bilih eta, sumuhun bilih eta. Oh, bilih eta teh naon atuh saurkeun Mas? Bilih pokona mah oh kahartos lah Kang. Anu disebatkeun teh sisir sareng minyak. Nuhun Kang. Da tangtos di Bandung mah atuh da. Seueur lah nu lalenjang teh sok sanaos seueur nu lenjang ge. Akang mah tetep emut we ka Imas. Pokona mah nah teh acan percanten gitu Imas. Lalembutan Kang Dadan kabengbak mungku nyiran cek dadan teu kebat samalah siga nu reuwas meh kacaletot nyebut ke nyirana. Oro kaya Nyimas Titin bisa ngajudi. Hegluak lieu keula teu asa-asa celetot nyibit pingping dadan. Ni rehe Aduh, dadan api-api ngorejat. Puas pongan rehe. Nyerinya. Kantenana nyeri wang diciut kuno gelis mah nyeri pisan, ngoyong 1000 kali. Kitu geuninnya. Nyimas Titin ngadilak. Kitu kumaha dadane teu. Rehe cunihin nyebat ran-ran segala. Nyimas Titin api-api jamotrot. Duh punten atuh Mas akang mendat teu gaduh maksa daon. Yo ran-ran oge dan ran-ran bersih keneh. Sana bengsrat. Tarat-tarat tisasari panodadan menisi ganu hayang naranyangan awak Nyimas Titin. Celetot pingpingna diciwit ku Nyimas Titin deui. Dadan rada ngagurubug sekali eta mah nyeri lain bobodoan. Teu sadar atuh para mitra. Juragan Haji Pangsiun tadi lebet ka kamar mesem. Nyakseni nu keur tepak toel ari di dapur Nyi Bocih nu noong tina panto ngahaja. Dipelengekeun jol gutak-itek sorangan siga nu kabitaeun. Nenyo anu keur nyangreud pageuhkeun tali-tali kadeudeung. Nga keur ngasah ka asih malar tetep dumeling. Para wargi sadaya, lamun seug harita dadan muka calana geus pasti, geuneukna teh para wargi sadaya pingping dijemel ku Nyimas Titin. Lain sajemel-jemelna, jemel geugeut resep geus campur ngajadi hiji, anu jadi akibat mah bieu eta, pingping jadi geuneuk. Basa geus aya di Bandung dadan gawenangan saranga-sarenge sorangan. Ari Raskeus Ocon jeung Nyimas Titin, Ari Kosim tara-tara tisasari. Harita nu mung malire si horeng manehna ge harita keur lalangkarakan di kamar bari sura-seuri sorangan inget basa keur ngarangkul awak Neng Hani. Teu katangen ti tadina bapana Neng Hani geus ngabedega di lawang panto bari olohok. Yo katoyan para mitra. Aduh kumaha kayan Kosim soak kagok diteraskeun. Aduh yo cilaka ya para wargi sadaya. Tuna anu keur ngararasakeun bagjana asih sugema cinta. Sok sanajana menikah ngoni ngadagoan mangsa geusan ngawujudkeun hubungan nepi ka jatuh krami.
urang Bandungan lalampahan Aki Eod sajeroning hayang nemongkeun kanyaah kamarece anu tuluy kagegeringan alatan anak jadi gabandan pihak kepolisian. Ari Aki Eod adat nama sok angin-anginan sanajan kubatur basa sok pada ngagareh-geuykeun samodel basa nunungtun mareceh tia tapi henteu ambek. Taya kalana ukur ditanya ngan anu rada nanya rada sugal Aki Eod bisa ngamuk teu pugu-pugu atawa tuluy neuteuli aya kana sabulana. Basa salah paham peda juragan Haji Pangsi menyebutkeun sero. Kitu ge lain ditujukeun ka Aki Eod aki-aki kolot kumaneh teh siga tuluy kanyerian nepi ka bebeja ka marece. Pikir kumaneh leceh? Pantas kitu kami nepi ka disatrukeun jeung sero. Eta meureun kan Haji, peda kami nyaah ka maneh dianggapna teh boga niat goreng. Pokna basa geus aya di imah mareceh teh ngadoni. Sanajan ku mareceh teu dihaminan, Aki Eod tuluy we kutuk geneng. Tapi antukna mah capeun sorangan beb poe balem. Ngan edas meuli jamotrot beakar. Kahayangna Aki Eod bah ku mareceh teh dipang meunangkeun, dipang lawankeun, atuh dihaminan. Para wargi kaum dangu nu sami-sami ngadangukeun ieu dongeng. Tuna eta carita. Kocapkeun harita poe Jumaah. Umat muslimin di lembur kapincut geus araya di masjid. Ari masjid sanajan lega tapi wangunan can permanen. Urang lembur kapincut lain teu hayangeun ngomean masjid siga di lembur sejen. Ngan ngoni ngumpulkeun keur waragadna meuni seuseut. Jol ieu leuwih mentingkeun keur nyumponan pangabutuh hirupna. Hujahna teh keun bae cenah can diomean oge dawa keneh. Padahal lamun ditilik tina kaayaan geus waktuna gotong royong ngomean masjid. Atuh cenah saciwit mangkaning palupuhna carang jeung loba nu teu kabunian kusama. Lantaran Aki Eod nyaho poe Jumaah eta kagiliran jadi khotib teh juragan Haji Pangsiun. Ingat disebut sero meh tetulus init ngan kumareceh di pepelingan kakara Aki Eod init. Ku persisna teh Aki Eod diuk palebah palupu nu teu kabunian kusama aya dina saf kadua atawa jajaran kadua ti hareup. Deket kana paimbaran mangkaning geus tuman lamun rek salat. Aki Eod tara make calana kolor kitu nama aki-aki kawilang api. Majarkeun teh sieun teu sah cenah. Atuh lamuna kotor calana kolorna mana komo kakeuman ku najis atawa kakeunaan ku najis. Dina waktuna khutbah juragan Haji Pangsiun mesek perkara husuna ibadah ka Allah Azza wa Jalla. Maparin contoh kumedarkeun ringkangna paripolahna para aulia sareng para wali salebeti ngalaksanakeun ibadah. Awahing ku husu-husuna nepi ka waktu nuju netepan sok nangis. Ahli Jum'ah keur simpe kawantu kataji ku hutmahna juragan Haji Pangsiun. Aki Eod ngareret barang aya nu diuk di gireunana. Barang direret si horeng Mang Al Nasim datang ka beurangan ari diuk anger sok di hareup wae. Leuheung lamun diukna tartib mah teu matak ngaganggu ka batur da ieu mah satengah bari ngabebeutkeun maneh atuh. Barang gek Mang Al Nasim diuk palupuh bet nyepet kana milik Aki Eod ti leuletik nu salawasna dipusti-pusti. Atuh Aki Eod meninga gurubug muringis. Rek ambek kaburu ingat keur Jumaahan. Ari diantep hatena ngentab. Mana komo nu kacepet meni boleksek. Da buku jadi kolor-kolor acan. Berbay cipanun Aki Eod biji. Lain sedih peda isi hutbah nyerep kana hati sanubari. Ngan bakat hingku nyeri kacepet. Tuluhnya nyautan. Aduh. Nah tuh Aki Eod. Kabeneran pisan. Atuh peta Aki Eod ku juragan Haji Pangsiun katinga. Mimiti nama anjeunna heran ningali Aki Eod juuh ku cimata. Inget manehna keur mesek bab ibadah nu husu. Ngariwayatkeun para aulia sareng para wali. Netepan ge dugi kanangis teg we boga pipikiran pasti Aki Eod ceurik lantaran geus ngadedengekeun hutbah. Inget kana dosa perdosaan sorangan. Nyangka eusi hutbah ka Aki Eod mah nyerep. Kawan teh hori khotib nu perceka lamun ceuk barudak kiwari teh mah cepat tanggap henteu telmi para mitra sadaya hartasna walah atahu cenah tahu suasana di barung ku paneteup anteb ka Aki Eod ngong dina hutbahna juragan Haji Pangsiun nyarita kieu.
Para hadirin ahli Jum'ah rahimakumullah. Ringkang paripolahna para aulia sareng para wali ngoni ngalaksanakeun ibadah nu khusyuk kudu diturutan ku diri urang. Tan wane diri urang bakal bener-bener sadar sajeroning kumelenang di alam dunya. Estuning dibeungbeuratan ku dosa urang hirup di alam dunya. Tapi lamun diri urang ibadah kalawan khusyuk, insyaallah dosa urang kenging pangampura ti Allah. Mana komo diri urang sadar kana dosa, boga niat pisan taubat nasuha, taubatan nasuha urang teh kuduna. Kajadian teh asa moal jauh jeung nu karanapan ku para aulia jeung para wali teh. Alhamdulillah di lemur urang oge aya nu ibadahna khusyuk, tong boroning keur salat cacak ngabandungan khutbah sim kuring nepi ka ngaluarkeun cimata. Malar jadi contoh keur urang sararea. Kusim kuring disebutkeun Mang Eod. Salah sahiji contoh nu hade. Para wargi sadaya. Atuh ahli Jum'ah kabeh marelong ka Aki Eod. Nu diukna ngareneng ka asup Mang Al Nasim. Eceseun Aki Eod teh ceurik tuluy unggut-unggutan bari sajeroeun hate mangrasa kabita. Hayang ibadah siga Aki Eod samarah Mang Al Nasim. Teu boga rasa manehna nu ngalantarankeun Aki Eod ceurik. Teu boga rasa manehna nu ngalantarankeun Aki Eod ceurik ungut-unggutan menipang tarikna. Balik Jumaahan Aki Eod pada muji. Samalah pada ngeriung-riung, tapi kangaranan jelema sok aya we nu cangcaya kana kajadian tadi. Di antara Mang Rakim anu pok teh tuanya ke Aki Eod. Para wargi sadaya alhamdulillah nama masjid-masjid teh memang tos digarentos para wargi. Kajabi memang aya keneh. Udah tajuk para mitra nganggo keneh ieu nya. Nganggo keneh palupuh model anu kagamarkeun dina ieu dongeng. Tapi sok sanos kitu para wargi sadaya ayeuna mah hampir tos digentos dipelur sadayana tos dipelur. Samalih para mitra tos kusamak deui nganguna karpet ayeuna para wargi. Tos seueur di desa-desa oge tos katinya ieu teh hiji tanda yen urang teh sadar beragamana teh kalintang pisan jerona para wargi. Urang kaimananana kiat tebel imana para wargi. Nyata urang salamina miara ngaropea tempat keur ibadah masjid namina ge para mitra eta teh tempat anu panghade-hadena pikeun urang ibadah numawi para wargi sadaya mangga urang sami-sami rojong ku sadayana margi tugas urang eta mah dina ngoning urang midamal masjid mah para mitos tugas urang sadaya ngadamal tajuk tugas urang sadaya saeutik-saeutik lah sadayana saeutik ti dieu saeutik ti dieu saeutik tuh sok kentong doro saeutik ga eta keusik we keusik saguruntul asa sana segege rentel keusik mah tapi lamun ditumpuk dikumpulkeun hiji dihijikeun geuning sagede pasirna sagede gugunungan gitu para wargi sadaya tau pami dikumpulkeun muanya urang teu bisa ngumpulkeun model kitu para wargi. Muanya kitu mangga saeutik atuh para wargi mangga tugas urang sadayana dina ngoning urang miara ngaropea tempat pikeun ibadah. Sabada urang tiasa ngadamal masjid, atuh urang para mitra kudu tiasa ngamakmurkeunana tugas urang. Tugas urang sadayana ngamakmurkeun masjid mangga nyangakeun atuh para wargi bahan lenyepaneun urang sadaya mugi-mugi aya bahan kanggo lenyepaneun kitu maksudna mangga urang teraskeun di hanca dongeng anu judulna nyaeta Dodoja Ngaontal Bagja. Balik Jumaahan Aki Eod pada muji sakumaha kauninga samalah pada ngariung-riung. Tapi kangaranan jelema sok aya we nu cangcaya kana kajadian tadi. Di antarana nyata Mang Rakim anu poksang tumanya ke Aki Eod. Nu bener mah Mang Eod mah basa tadi ceurik teh lain bakat tingku nyereput bahna juragan haji pangsiun. Ceurik sote peda mareceh ditampi ku mareceh kitu. Pokna bari nyabit-nyabit ngaran mareceh. Atuh pada nyaho Aki Eod aya hate kadua leutik. Eukeur mah eukeur nu kacepet teh karasaeun keneh nyeri katurug-turug aya nu wani nyebutkeun manehna ditampi.
Aki eojo morongos sama lamun teburu-buru pada ngahalangan masih garek ngarontok karakin lat poho karena kacepet atuh para mitra atuh sarung digulungkeun siga norek kuda-kuda ana breh katenyo jimat nerada bar boleh sek lita kene katangan naon pangna keon terasa tiasa umurna oge nepi ka ceurik gerwe saleuseurian para wargi mana komo basa akeot init ngiciprit bari bareureum beungeut kabe oge akei-akeyan ti saprak mareceh gering ake eon geus tara balik deui ka imahna samalah tara ungah-ungah acan tuluy we nguncung ka imah mareceh cat ungah ulubus ka jero da meuni siga ka imah sorangan kabeneran mareceh siga nu keur sare keneh ake eon buru-buru kakaratak kaneangan minyak keletik geek diuk bari nukangan bale nu disarean ku mareceh sarung disinglidkeun ngadon ngulas-ngulas minyak letih anu kacepet ya dekat tangan basa mareceh hudang barang nenjo aki eod geus sila bari ongko-ongko ngaminyak anu kacepet ya mareceh heradeun katayap ngadeuketan lantaran panasaran nenyo aki-aki anu keukeuh hayang mikanya ka dirina meuni teu ngaliuk-liuk acan jenang tung ditukangeun aki eod anu can sadar mareceh geus ngabedega heug nempo rarencepan barang breh mareceh nepi ka ngorejat bari mundur samalah rada ngajerit bakat digeurewas aki eod ngagurubug bari muniang deui atuh anu bolek sek balas kacepet orok kaya pohon sarung teu pageuh barang jung nangtung jadi tuluy ngabaragada da pugucan kaburu di kolor-kolor acan Mang Eod kunaon ari Mang Eod teh teh receh astagfirullahalazim sugan kami mamanya teh dembo nah aduh ngintip cek aki eod nepi ka maca istighfar barang nenyo mareceh nangtung di juru bari molotot mangka ningkeur gering beungeut mareceh meuni sepak alatan kureuwas para mitra sadaya nenyo aki eod nangtung bari poho sarungna ngalumruk keneh mareceh jadi sieuneun pok tumanya teu wani nenyo kanu ngabaragada tak dikumahakeun kuring teh Mang Eod ulah nyaon ari maneh receh apa aja kami mah yang milumikanya temal aki eod can sadar kana kaayaan palias teuing Mang Eod haling ka ditu ulah ngagoda ka kuring na kami teh ngagoda kumaha eta geuning wani kikituan haling ka ditu Mang Eod ningkah eling murah geus kolot ih buru-buru balik ka ditu sing ka usap ku setan ke cek mareceh bari peureum kakara aki eod sadar sarung nu ngalumruk manehna ge antuk nama reuwas nu lain memeueusan sarung dicokot rap dipake deui samalah tuluy neangan celana kolor anu ngahaja dilaan samemeh init jumaahan kamareceh mah tangtungan aki-aki kolot ku maneh teh sanuk-sanuk bari merih karidoan mareceh daek narima kana kanyaana orok kaya mareceh sieun make curiga teu mustahil dina wiji waktu aki eod bedah bendunganana kapaksa poe eta aki eod kudu balik ka imahna mareceh geus teu beunang diolok keukeuh mung di deukeutna para mitra kaum dam kapaksa poe eta mah aki eod kudu balik deui ka imahna mareceh geus teu beunang diolok keukeuh mung di deukeutna heueuh keunya atuh ari maneh mung dipikanya mah kami rek balik receh ngan omatnya ulah betus ka batur yeuh maneh nenyo kami keur ngubaran uraheun lain kunaon atuh Mang Eod bani siga budak pisannya mareceh jadi penasaran hayang nyaho marga lantaranana kami teh kacepet receh dasar meureun nasib kami we salilana kudu numuk di suwe kacepet balubu basa juragan Haji Pangsiun geurut bah dasar si acim ari diuk teh mah jeung adeu geus eta dibejakeun ka maneh masieun teu percaya jadi kami keukeuh kudu iritnya wayahna Mang Eod kuring malain ngusirnya ngan sieun nah make sieun aku kami teh moal kukumaha tuh aki eod rada tugeuna mung Mang Eod lah narah kangaranan manusia panceuk ka kolot teh giat cenah sok akeunaan ku owah gingsir kumaha lamun seug poho nepi ka bedah bendungan mareceh mere alasan nepi ka aki eod siga nu teu boga hujah wa malar di idinan harita keneh kudu apunten malar di idinan keneh ngemitan mareceh teu bisa majar kumaha aki eod pindah deui tapi samemeh turun ti imah mareceh meuni omat-omatan lamun mareceh butuh ku bantuan manehanana ulah asa-asa cenah
bener kami teh geus sakieu kakolotan recengan teu dipahing ari hayang nikahnya mah kami turun ngan lamun teh mamanya butuh bantuan tong asa-asa bebeja ka kaminya nuhun samemehna ge Mang Eod ngan wayahna we kuring naon teh pokona malah kuring teh hayang katampian heula meureun pantok kudu ditulakan cek mareceh siga jelema nu ada belanya basana hade maksudna geus eces nita Aki Eod buru-buru ini mungguhing manusia beh teu dibudak teu dikolot teu diaki-aki pantar Aki Eod asa ditampik ngadak-ngadak jadi nguluwut pamulu katemong alung siga langit angkeb ku pihujaneun remen ngahulang di barung rumeng hapanjang nepi ka batur salamur hareraneun nenyo peta aki-aki nu sok bere gegeh teh bet ngadak-ngadak robah saurang ge eueuh nu kungsi nyahoeun yen Aki Eod teh lamun ceuk barudak ngorama keur patah hati aduh para mitra Aki Eod patah hati iya mah ya dongengna judulna Aki Eod patah hati para wargi kaum dangu nu sami-sami ngabandungan ieu dongeng urang tuna lalampahan Aki Eod urang malikan kumaha ari lalampahan Dadan sanggeus aya di Bandung kakosim bebeja manehna teh ditalek ku Juragan Haji Pangsiun demi maksudna sasat tawaran pimodalin lamun manehna boga niat rek ganti pakasaban kuringnya Kang Kosim sudah teu nyangka Juragan Haji Pangsiun teh bet nawaran keur pimodaleun pokna sanggeus ngadadarkeun naon rupa kajadian basa manehna nyelang balik ka Bandung ka lembur Akang Odan mah pokona milu atoh ngan omatnya kumaneh kudu dipikiran deui moal kaduhung lamun maneh keluar ti pabrik lantaran maneh can boga pengalaman lamun jadi tukang dagang mah tuh beda jeung di pabrik sok sanajan gaji leutik tapi geus boga pengalaman mangkaning apaan ari dagang teh aya kana sok aya kala nu rugi deui Kosim mepelingan da ku abi geus kapikir dibulak-balik dibueung diutahkeun atuh Kang ayeuna geus gilig hayang ganti pakasaban bener ari kana dagang mah eueuh pengalaman pisan tapi rarasaan mah dina darah kuring mah aya bakat jadi tukang dagang Kang. Nah geus kitu mah meureun maneh geus moal kaduhung bernya. Moal Kang lah. Abi mah ngarasa kaduhung kudu kaluar ti pabrik. Geus boga tempatna cek Kosim tumanya teu acan Kang karek isukan we. Abi boga maksud rek neangan ieu jongko saheulana mah salaya we. Bener geus puguh aya kamajuan mah neangan jongko nu gede tema Dadan Daria. Nah moal kawin heula gitu. Ai sebenarnya mah ku abdi geus keur dipikiran Kang. Nah mending kawin heula atau mending neang jongko heula. Ari ceuk Akang mah Dadan mending kawin heula euy. Geus kawin boga jongko bisa buru-buru kapake pan. Kosim merebong bolongan. Mantak bapak mah geus nitah neangan jongko deui ayeuna Kang. Bejakeun atuh meuli jongko ge ari moal waka dipake mah. Kabruruk sakeun atuna. Lamun Akang kalebur ke diorongin ku Akang. Nya Akang atuh pangbejakeun atuh ku Akangnya. Ari abdi mah sok asa hareurin kuleta lah penyarita jeung koloteh cek Dadan nyaluyuan pikiran Kosim nu teu weleh milu merhatikeun kana kapentinganana sawatara jongjongan majarempe Dadan takratu manya deui kumaha hubungan jeung hani teh Kang oh pancek Akang ge sip lah soal basa maneh keur kalamur Akang teh ditalek ku bapana nanyakeun Akang teh Daria cenah atawa ukur saheureuyeun salah ku Akang ditemau ku saheureuyeun beureunya Dadan ngalohongan Kosim gagabah nyarita teh hari teh kena Akang bebeja bener-bener mikanya ka anakna lah geus waktuna meureun Akang teh boga pamajikan ye ulah kaelehkeun kumaneh atuh si Kosim seringa hehe bari ngareret ka Dadan jep atuh harita jarempe tapi hate dua sadulur sarua keur ngarasakeun kabagjaan nyawang lamun geus hirup rarabi bakal leuwih loba pangabutuh anu kudu kacumponan tapi boh Dadan pon kitu di Kosim katembong gede harapan bisa ngiglan alam kiwari nu karasa beuki dieu asa beuki beurah so. Memang para mitra sadaya diemut-emut kahirupan mangkin dieu mangkin susah modal Kosim jeung Dadan ai gaji anger sedengkeun harga-harga di luar beuki nerekel harga-harga teu kaudag ku naekna gaji komo ayeuna manehna rek mikir boga pamajikan Kosim oge tuluy nyarita di bener ketang dan euy pikir-pikir urang teh ai ningali mah nya urang boga gaji sakieu aduh da moal pimahieun atuh mun urang hirup duaan
nya tapi pan Kang abdi ge geus ngarancang sakumaha digamarkeun teh ya. Urang teh lamun teu daek artina mah pindah cai pindah pileumpangan urang moal menyat-menyat nu matak urang teh kudu pindah cenah geuning eta hijrah teh Kang nyata pindah gitu urang ninggalkeun pagawean nu lila anu memang teu daek menyat-menyat urang neangan pagawean anyar da cek bapak kuring ge nya cek abah gitunya nupang alus-alusna teh cenah dagang gitu jeung tani keun tani mah kolot atuh urang nu dagangna budak morana da urang mah kana tani mah da panginten Akang ge karasa meureuna moal daek nu batak Akang irit ka kota ge mung di tani teh aku bapak Akang ge nyaho maneh apa nyaho maneh nyaho uwa maneh teh heueuh uwa maneh bapak Akang wakobet pan sakitu tegasna pisan ka Akang mah kudu tani tapi Akang geus teu kaharti tani teh nya nu watak mending juga abdi Kang geus kana dagang atuh komo kitu atuh calon mitoha Akang banar apanda teh banar kentang teh atuh atuh lain enteng-enteng panang imawan ge truk-trukan teh sekali ngirimkeun atuh mulian ge hektaran sekali mulian ge nah atuh Akang lain diajar kana dagang kitu Kang heuh aku mang teh pokona mah lah nu penting mah ieu nya mah urang ngarangkep heula nya geus ngaranggep angkari kumaha engke we lah monya mitoha urang rek cicingeun aya ningali meureunnon teh anakna kurang kaparaban mah teu kitu aya mah tanggung jawab urang Kang urang kudu tanggung jawab nu matak mikir teh kudu ti ayeuna ulah kumaha engke tapi engke kudu kumaha Kang dipikir-pikir maneh panjang pikiran teh euy dan lah Akang mah da rada cupet pikiran teh ngan hayang kawin wungku da ceuk pamikir lah sugan sakige mahi gitu moal Kang mun urang tetep pagawean kitu lantaran pagawean eta mah lain pagawean keur rumah tangga tapi pagawean keur soranganeun nyelang waktu bari ngadagoana pausahaan sejen gitu nya bener dan lah akur lah nah, akur pokona Akang akur lah gitu teh tapi kumaha kira-kirana mane kalembur deui ai kalembur mah nyang kewetos kira-kira abdi meunang jongkok gitu Kang tinggal abdi bebeja kanu jadi bapak malah mah tadi ge digambarkeun ku abdi calon pimitohaeun abdi teh nya da juragan haji pangsiun rek ngarojong ku modal cenah alus euy alus waktosna sae